Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung dipayeun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala sareng kajunjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos masihan ridho sareng rahmatna kalian dina kasempatan ieu urang tiasa kumpul dina ieu acara dina kaayaan sehat walafiat sateacana ngaturkeun nuhun ka Pandata Calagara anu parantos masihan waktos simkuring dina kasempatan ieu bade ngadugikeun biantara anu judulna kakurangan sareng kaluwihan mobil listrik. Hadirin anu kusimkuring dipika hormat, urang sadaya tos aya dina zaman anu sagala modern, di mana kamodernan eta kada diparengan ku produk anu aman kana lingkungan. Salah sahiji contona nyaeta mobil listrik, di mana mobil listrik teh tengah ngaluarkeun kebul anu ngandung racun anu bahaya kana awak manusia. Eta kaluwihan eta dipengaruhan ku digentosna bahan bakar anu tadina tina bahan bakar bensin digentos ku bahan bakar listrik anu yen bahan bakar listrik teh moal matak leungit nyaeta tiasa diperbarui deui. Tapi mobil listrik ngandung kakurangan nyaeta di mana nalika bade ngisian bahan bakarna ngabutuhkeun waktu anu lami. Hadirin anu kusimkuring dipika hormat, tina katerangan ieu tiasa dicendekeun yen urang sadaya ulah katinggalan zaman jeung urang teh kudu ngagunakeun mobil listrik anu aman kana lingkungan. Sakieu anu kapihatur, hapunten bila aya kecap anu teu ngarna kana hate. Lamun ngegas ulah sabeakna, lamun ngeureun kudu sacukupna. Hayu gunakeun mobil listrik sabutuhna, kudu sabar nalika ngisi baterena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.